Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Ece, kadia maneh. Naon din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cinana naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Taluk lah. Taluk geus tau sok atuh naon. Cabuk sia. Gitu sih din. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tiga bini si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong nancing din bahasa Cinana. Capetak lah sok. Si Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Awas urangnya din. Maneh. Jamu. Ngacai we gawe teh. Lamun ngacai kan bau dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon ci? Apaan can mandi maneh mah. Lamun dulurna teke din bahasa Cinana naon din? Apa nya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cak. Dari Telkomsel. Udin. Naon? Urang karek lalajo film Cina Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupet si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Taluk atuh? Bacang. Ya bener. Ayeuna urangeun nah. Oh, mana ge bisa din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teuas dina kalapa naon? Pan pugu urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batok atuh. Bener. Sani si Ci. Tah, lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapa maneh din. Tong kitu ka bapa urang teh atuh. Heuh, bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy din. Sok ieu sakali deui ah. Moal urang heula. Nya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Ici mah. Dari Telkomsel. Udin. Naon? Tes apa? Diajar bahasa Cina? Bisa orang ge aya nama lah. Sok. Naon lamun bahasa Cinana parap embe din? Parap embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Cangkang cau. Urangnya mana pintar Udin ayeuna urangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit anu mendit siga di dinya. Urang mah tepet di tapi urang nyaho bahasa Cinana. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Eta mah lain bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagug siga di dinya? Mane nu balagug mah pan bahasa Cinana teh Cilepeng. Kepanggih ai tai panon atawa belek tah. Hanya cileuk. Tadi urangeun. Naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah cileuncang. Dari Telkomsel. Ici. Hawaii. Maneh so bahasa Cina wae. Cing, eta teh cing cirining urang tunduh heuwai. Oh, bener tunduh heuwai maneh saan Sok ari molohok bari ngacai naon? Hok cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener maneh lain sampe lain. Hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Tah, ngaranna bahasa Cinana naon ci? Siga maneh saeutik aya ololeho keluar. Lamun utah bahasa Cinana naon din? Ongkek. Tah, anu siga maneh pika keheuleun bahasa Cinana naon dah? Naonnya nu siga urang pika ento urang mah ti pika keheuleun. Maneh pika keheuleun bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh. Ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Onta. Nya eusina di pika hoyong naon? Cangcut. Badag. Oh, ayeuna gede ya. Naon
atuh Din loba-loba teuing. Kan aya maungnya apa? Adina maung. Kan adina maung. Bahasa Cina naon? Adina maung mun teu naon? Taluk lah. Taluk mawon Din. Ucing. Dari Telkomsel. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Naha ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, puguwe bingung da unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe dek asup ka mobil nungges pinuh ku lalaki. Cek lalaki. Wios neng, mangga we lebet. Masih cekap, komo upami di pangku mah. Mangga. Lalaki dek asup ka mobil nungges pinuh awewe. Cek awewe. Ngeunah wae dek neang kasempatan dina kasempitannya. Awewe ngagawean pagawean lalaki. Cek lalaki. Emansipasi ngarana. Lalaki ngagawean pagawean awewe. Cek awewe. Wayahna we di Indonesia neang gawe hese tong pilih-pilih lah. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe nyicikeun cai ka lalakina. Cek lalaki. Calon istri idaman pasti eta mah. Lalaki nyicikeun cai ka awewena. Cek awewe. Isti ikatan suami takut istri. Awewe gelis, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek lalaki. Lamun teu perfeksionis, pasti keur nungguan pisa lakian anu pas. Lalaki nu kasep, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek awewe. Lamun teu impoten pasti homo. Dari Telkomsel. Kunaon bu? Ngurang kali teh nangis wae teu eureun-eureun. Ih hoyong nyusu pugu hanjang. Atuh pasihan weh bu. Eta pugu pan aya tulisan dina kaca tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Dari Telkomsel. Kuring mah ngeunah keneh bareto basa dijajah ku Walanda euy. Nah, sok aneh sini nih mah. Batur mah nepi kagugur di medan perang, melaan kemerdekaan. Ari ini hayang dijajah deui. Pokona mah ngeunahan keneh zaman Walanda nini mah. Nyaku naon atuh ni? Ayeuna mah nini geus teu bisa ngadahar jengkol jeung sapi. Teu juga bareto pas dijajah Walanda. Ya iyalah nih, masa ya iya dong. Mulan aja Jamilah, bukan Jami dong. Sini nih mah sok pikaresepen. Pantes we teu bisa oge. Da ieu nama waos alias huntuna geus tinggal tunggueuna hungkul. Tah mah, mama kan kakara naik kapalnya. Kade bisi mabok. Moal atuh pah, ari mamah mah hayang ningali ti luhur eta jelema sagede kumahanya dihandap. Nyaletik atuh, sok we engke mun geus ngapungna kapalna nya tingali. Apa? Tuh tingali jelema meni lucu. Laleutik kitu kawas sireum, Pak. Tong kitu isin. Eta mah sireum beneran dina kaca. Kapalna gecan ngapung ai emak. Dari Telkomsel. Neng, kanya engkang maka neng teh moal aya bandingana. Maknya Kang, Bener. naon buktina? Kieu tah buktos namanya upami bade masihan artos atau nepi naon weh. Karaos teh sok teu walehnya teh. Dari Telkomsel. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggrisna teh no smokingnya. Leres Bu. Kaharep maneh Udin.
Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain. Nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasa Indonesia na gorengan. Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak, kadio pak. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon pak? Nah cek saha BBM 1. Iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun beut putus hubungan jeung kabogoh anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon beut putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon beut putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Baso tahu? Mang, sekedap, mang. Siomay? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, Ari, iya naon, mang? Ieu baso. Tah nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, mang? Nya ieu baso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta siomay tiasa dicolok, mang. Tiasa, bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, mang? Nya ieu tahu, bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi nareuseulah ka mang, ai tahuna meserna di mana, mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, mang? Cibuntu, sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan, mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya, mang. Aya, sok, bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya, mang. Aya, sok bade sabaraheun. Ada abi mah teresep sambal, mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae, mang. Nya geus nya nya, ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, henteu, mang. Abi mah narose. Nun, mang. Enggak. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangawas eta TV? Dari ical, Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atas lah ku ibu dipeser. Wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal kene, Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa Pak. Itu apa Pak? Ini, aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atau awas bisi kasetrum? Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam. Mangga jang, bade meser buah naon jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, atuh mana ari aya, mang? Bener ya? Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nu kumaha sih, mang? Ari buah si malakama teh. Yeuh jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabek ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia?
Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin mak, salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya mak, pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Palaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing pageuh. Pan ieu ge tos pageuh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalakah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, cikarunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri lain ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh kumahanya lamun kereta api majuna jiga higal jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Saha jenengan teh? Waska Dupi alamat di mana? di Wastu Kencana, Tah, pada melan naon? Wasrey, Penyawat? Wasir, Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din! Udin! Naon, Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Hayo kasabet di. Teu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. Bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din. Nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Kabuah batu. Yo. Mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, dayekeun Bapak Uing mah jagoan sia. Bapak Uing mah polisi kan kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Uing atuh kan tentara, kamari ge ngahukum mati teroris. Nya jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da ayeuna ge can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meureun? Si Emen mah teu balik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah.
Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Heeh, rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandang teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Dulu nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanieu nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu Salpatu. Mang. Heup lah mang, heup. Aya naon? Iya mang, pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Ku mang diwawalan samel geura biwirna. Make sangu atuh mang, aja eta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat mang teka rem. Teu naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang? Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh. Daya sabelahnya anu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pamulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh mang, meh pasnya aya nama peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan keneh Tati Saleh atuh. Tati Saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami sadarek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel, tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal lele. Upami bade ngala gajah mah, rada sesah, kedah aya cai sabaskom. Teras, arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kapenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras, lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din. Naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol moal disada. Dari Telkomsel. Saatnya Canggih Guard. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina wakos 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanceuk. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih,
Ari tadi si Mang tukang kebon cunihin ke Abdi, tapi saurna mah dibeurang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Ah, pokoknya mah cunihin ta ya teteh, tur campelak kadunungan. Nah, laras ya teteh dibeurang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumah sa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumah sa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Oh, betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungahan, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Ah, di lebat dia drum. Pak, upami Abdi ngelakukan sesuatu kejahatan, dihukum tuh, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami Abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum tuh, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Oh, nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Pak Ustad, nuju sasisa kieu bade angkat ka mana, Tat? Jang, biasa we dengaran lagi Ustad. Bade itikaf. Naon Pak Ustad? Itikaf Jang. Rek ngilu. Hayu. Ah, moal Ustad ah. Engke we bulan Agustus ngiluan domba kap. Daniel, Naon? naon bedana dompet jeung loket? Ari dompet mahnya paranggideun duit. Ari loket? Ari loket mah paranti nyimpen artos. Terima kasih Pak buat wawancaranya. Iya. Semoga saja selanjutnya kita bisa bertukar informasi kembali Pak. Iya, sama-sama Mas, sama-sama. Maaf kalau boleh saya tahu Pak, Bapak punya email Pak? Oh, email ya? Betul Pak. Dulu sih ada, tapi sayangnya sudah saya jual tuh. Ya, mana lamarannya? Ini Pak, CV-nya? ini CV-nya Pak. Oh iya. Sebentar, saya baca dulu ya. Terus foto kamu mana? Ada? Oh ada Pak, tapi ini foto adik saya Pak. Gimana kamu teh? Kan yang mau bekerja teh kamu bukan diri kamu. Gak apa-apa Pak, saya kan kembar Pak. Saatnya Cangihkan. Kang, ada ikan lohan? Ada. Berapa kalau yang ini Kang harganya Kang? Ini mah harganya 3 juta Kang. Mahal gening. Nah bisa gitu Kang. Lauk ini mah Kang, lamun disimpen na akuarium teh di udag-udag kuno lainna. Nah bisa gitu Kang. Sabab dina lohan ieu mah aya tulisan wani udag. Iklan jual rumah diical cepat. Hiji bumi tipe 3 genep, harga namung 10 juta rupiah. Lokasi caket Jalan Setiabudi, pantol sareng jandelana aya di Majalaya, gentengna aya di Medan, tembok sareng teholna aya di Madiun, kuncina tinggal nyetak di Samarinda, kamar mandi sareng ruang tamu aya di ujung Berung, sertifikat di Surakarta, sertifikat hak milik tanpa perantara. Siapa cepat, dia dapat. Dan untuk catatan, tidak menerima SMS, telepon, maupun miss call. Kasaha wae nu gaduh minat meser eta bumi, sumpingan wae SIM kuring di Maroke Irian Jaya. Dun,
Tempo ye, urang beli ieu ye. Halus kan? Gantungan kunci. Kela, yang naon bro, itu bro. Jangan anak saya. Lamun anak saya nanya, dijawab ku saya. Papa baru pulang sekolah di ITB. Lamun anak dinya nanya, "Pak, hari ITB teh naon?" Institut Teknologi Bandung. Nah, ayeuna kieu amun anak didinya nanya kalau institut itu apa, naon sok? Institut, Ya. institut. Ari cek maneh naon? Aduh, piraku poho pan aya laguna. Kumaha? Institut daun sampe, sanu hitut eta nu ngambek. Sidang dimulai. Ayeuna kuring rek nanya. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, izin. Teu kudu era-era atuh. Pok we sebutkeun. Saha ngaran teh? Sumuhun, Pak. Nami abdi teh izin, Pak. Nah ditanya ngaran teh make jeung era. Pok sebutkeun. Saha ngaran teh? Aduh, Pak, wantun sumpah. Nami abdi teh izin, Pak. Geus pok deui era. Maneh teh rek ngahareukeun dewek, ha? Eta ari Bapak Hakim make jeung ambek-ambekan segala. Pan tadi teh Bapak naros ka abdi, saha ngaran abdi. Ku abdi teh diwaler, izin. Da memang nami abdi teh izin. Lengkap nama Isin Surisin Sutarma Wijaya Sutisna. Rek ka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Ugu rek ke rumah sakit ieu teh. Tapi jalanna poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing gerak Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit gerak. Nah, bisa gitu, Jang. Apaan ke Mang katabrak tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Di, ayeuna jam sabaraha? Aduh, teuing atuh saya teu boga jam. Eta sugan dina TV jam sabaraha? TV na ge ruksak. Kumaha atuh ieu teh? Cik setel radio sugan aya. Radio na ge aya nu maok. Jadi kumaha atuh jam sabaraha ayeuna? Gampang, tinggal ieu. Woi, gandeng woi. Geus penting ya. Geus jam 1 penting. Teu sopan sia. Tuh kan, jam 1 cek urang oge. Neng, kumaha lamun urang nyewa kamar hotel yuk? Akang tos teu kiat ya, Neng. Ah, mangawai atuh Kang. Kunci atuh Neng pantona. Kieu ku Neng dikuncikeun. Kumaha pami jendela oge ditutupnya Nengnya? Oh nya atuh Kang ku Neng ditutupannya. Neng, langkung saya mah orang pereman wae yuk lampuna. Mangga atuh Kang. Neng, ayo atuh Neng ayeuna mah urang kana luhur ranjang Neng. Nya atuh Kang urang dina luhur ranjang. Neng mah kumaha akang we. Tapi kumaha pami urang teh dilebet simut wae yuk. Hayu akang kasep. Tuh, Neng, tingali. Sayanya aja makang. Biasa urung dina tempat poeknya, Neng. Tadi aya nu ngalangkung ka dieu, Pak. Kumaha deg-deganana, Cep? Awakna pendek, begang, kira-kira beratna 200 kg, Pak. Keke. Ari Cep kumaha? Maknya awakna penek begang beratna 200 kilo. Ari Bapak, apaanan jelema gelo, Pak? Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu weh, wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaonan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya canggih God. Euis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum. Panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Euis, izin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh,
Urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna kieu Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi weh teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Doel Sumbang, Sheila on Seven. Atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid, sareng kaset karaokena ceramah Agim, nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu? Oh papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papa mah. Rela mamah mah sok we pah. Ah, mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa, mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Tah, syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta ngalindungin, ngabing-bing ka mama. Muhun, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. muhun. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cai eut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapa sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang eut je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cai eut nya. Pak, abdi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Biasa kedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang paku teh dicabutanana? Utang, Bapak. Kutang saha? Eta utang nu biemeh. Mang, beca mang, Ka mana, Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu, Neng. Mang, tos we di dieu. Neng betliren di dieu, dina tempat sepi deui. Kan Caringin mah tebih keneh, Neng. Ah nya we mang di dieu. Ya artos mah, nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tata digeges curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti.
Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beca. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi mapai-mapai galengan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di asana gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh burudul teh ti palebah astana teh kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap, Bu. Upami nangtung? Iya. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, Ibu. Bodoh maneh mah. Pintar Ibu mah. Geus cicing ah. Gajeng. Ih. Jempleng. Gajeng. Ah. Ih. Aduh Cece, pun lanjut teh ulina teh kalokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh menikah dinya wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha. Meni tiap wengi kalokalisasi na teh. Nah, ari Cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh. Ya eta tiap wengi ka dituna teh. Nah, bisa kitu. Narek naon atuh ka dinya teh? Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, mesa lotek mang. Sabaraha hiji jang? 10 bungkus, nu tilu lada nasi seueur, nu tilu deui henteu lada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu menta hayam menta endog. Da ari sapi jeung domba mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa aya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Aya 4, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kareta api? Mabok maneh teh? Muhun, Pak. Abdi teh nuju mabok, Pak. Dah jangar pisan, Pak. Aduh. Nah atuh make jeung kokorondangan di rel kareta api, bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak Bapak cik dangukeun ngiranya ku Abi. Abi teh dipiwarang kupun bapaknya tah menarikeun kenteng ngan Abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lain taraje Jang, rel kereta api. Ari Bapak anu mabok teh Abdi eta nepi Bapak.
Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya pak? Kuring rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Mohon leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Teu Pak. Da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Mohon Pak. Da abdi mah malingna ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun ti luanana. Mana sabar kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Iraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh menara kembar anu di Masjid Raya. Ejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas. Dahar endau bobodasna. Make baju bodas. Pokona ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir. Ya, siap ki siap. Naon? Nu terakhir naon ki? Hidup kudu mawa mercy bodas. Hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, Ayah. Kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja. Saatnya Canggih God. Dasar tolol. Mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betolo didinya ada tolo. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamanya? Mohon.
Mamahna aya teh? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari Neng terang teh di mana Majalaya teh? Henteu, ke kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya Pak? Tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara, apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beut sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Aya naon Pak ningalikeun wae? Ah, henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Sataun geus sabaraha coba Jang? Komo deui 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari Bapak ngarokok teu? Henteu Jang, dati bubudak ge Bapak pecan pernah ngarokok. Oh, Bapak kada mobil? Ah, boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon si lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu, Udin teh tadi teh nginum obat, nya terus kapohoan teh dikocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Daniel, Naon Jack? adieu geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mana di mana teh ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang. Mi HP kuda sakedeungnya, mang rek cai heula ya. Ali mah, sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Dibalik kan? Duh, tulung uy. Oh, tunduh. Dudung tuh. Butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju murkusunu. Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun pusung. Ku Bututut. Butututu. Full bulurung. Ku Dudu. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kan dia geres kedap.
Non Kang? Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Hari akang, tempo Kang, di luar teh tan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh gera leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gera di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho ka boga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi udah mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Sekarang teu boga atuh ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Muhun Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih kitu. Nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, kalaresan atuh pami kitu mah. Kalaresan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Ieu mah foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun Hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan di alak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga. Pada dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT. Ari ieu kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh dok. Tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna
Ibu-ibu warga RT 10 di Haturanan Enggal nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 di Haturanan Enggal nyandak pakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya Abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lancek anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sarang salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon, Jack? Atuh. engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin. Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalan tah we kuya lah. Hatur nuhun, pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan, teu tiasa kumargi teu acan aya jalan tahna. Radio, orang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya keneh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya hari teh we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh.
Aparan bakatku enahna dugi kata tiasa digambarkan Bu. Daniel, Naon Jack? adil geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope satingtong we lah. Kok? Nya bisa teu? Hanya oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sarang nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500, hon sarang tempena hiji, 500, sanguna hiji. sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Naon bercerik neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadar men ngagoloprak gitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam. Beri asin. Asin. Nah, aya sato asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta.